Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul Huda, taat, hebat, juara. Ya, barudak Sabilul Huda khususna kanggo kelas 5. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mudah-mudahan saya sadayananya alhamdulillah pami saya sadayana. Pendak deh sareng Ibu Delis dinten ayeuna dina pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 5. Namun satu acan urang ngawitan kena materi. Nah, urang sasarangan yuk maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Namun satu acan kana materi oge, Ibu bade selalu mengingatkan yuk urang sasarangan ngajaga kesehatannya supaya kurang terhindar tina virus corona. Naon wae cenah cuci tangan nganggo sabun, nganggo cai sing sering, salajengna nganggo masker upami bade keluar ti bumi, salajengna jaga jarak upami aya dina karameannya. Kan barudak kelas 5. Insyaallah dinten ayeuna Ibu bade ngadugikeun materi naonnya. Yuk, tinggal nya leureuh. Insyaallah Bu Delis ayeuna urang ngajak praktek ngadamel sangu goreng atanapi praktek membuat nasi goreng. Gampang pisan ngadamel nasi goreng mah. Naon wae kumaha wae cenah Bu carana yuk urang sasarangan tinggalnya. Anu kahiji, anu kahiji kedah aya bumbu. Naon wae cenah bumbuna teh. Nah, ieu tinggal bumbuna aya uyah, salajengna aya bawang beureum, aya kedah aya cabe beureum aneh. Mantap nya. Nah, naon deui cenah Bu nu kedah aya salajengna nya kedah aya endog atau telur nanya, telur endogna kedah aya. Salajengna supada serada raos nganggo penyedap biasa pecin atau napi roiko, tapi henteu ge teu naon, tidak pun tidak apa-apa ya. Nah, sakali deui harus ada bawang merah, garam dan cabai merah, tambah telur dan penyedap rasa ya. Nah, salajengna naon? Tah tong hilap kade sanguna atanapi nasi ya. Nasi. Nah, salajengna nu kedah aya oge tong hilap kade ini teh naon? Minyak goreng ya. Nah, salajengna pakakas atanapi alat-alat yang harus ada. Pakakas anu kedah aya teh naon wae cenah? Nah, diantarana yeuh kedah aya katel sareng susukna. Salajengna kedah aya coet sareng mutuna kanggo ngarendos. Aya naon ieu teh pesto sareng talenana. Yuk urang praktekeun kumaha carana ngadamel sangu goreng anu mantap. Nah, nu kahiji cabe sareng bawangna di keuretan heula tanapi iris-iris supados ngamudahkeun engke ngadamel nasi ngiris ngulekna supados mudah, supados gampil ngulekna nya. Nah, ina diiris-iris heula. Nah, diiris-iris atanapi di keuretan heula nya. Nah, saat dikeuretan kumaha cenah Bu? Nah, terus dikeuretan yuk urang rendot atanapi diulek nya. Nah, tong hilap upami ngulek teh nganggo uyah. Uyahna dilebetkeun ti ayeuna. Yos, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk urang sasarangan direndos heula nya. Kedah ngangge tanam direndosna supados lembut, supados lemes ieu na. Ya. Direndos heula, sing sabar ngarendosna. Nah, insyaallah ke pami sabar mah lami-lami lembut nya. Nah, sampesna kedah nganggo tenaga, harus memakai tenaga biar cepat lembutnya ya. Tenaganya yang besar. Nah, tuh terus rada lembut ketinggal. Nah, masih rada iya nah, masih rada badak, masih rada kasar tentunya.
terus sampai lembut di rendosnya, diulek-uleknya sampai lembut ya. Nah setelah diulek, setelah ininya lembut, siapkan katel nganggo minyak gorengnya. Katel nganggo minyak goreng secekapna wae, secukupnya tong seurteuing. Nah secekapna atas itu. Nah sambil diulek deui, sambil direndos-rendos deui, masih rada badatnya. Nah terus rada lembut. Nah, pami atas lembut, pami atas sudah halus. Nah kita mulai ke proses penggorengan ya. Nah, tuh, alhamdulillah terus rada lembut. Tuh alhamdulillah tuh terus lembutnya kenging ibu. Nah ayeuna urang panaskeun katelna ya. Nah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tersurung komporna. Kade upami ngahurungkeun kompor, mau menyalakan kompornya harus hati-hati anak-anak, kedah hati-hati. Nah bahaya aya seuneun ada apinya ya. Nah ngatosan panas heula sambil direnos-renos deui ya. Sesarengan kurang praktek ngadamel nasi goreng ala-alanya yuk. Nah diaduk-aduk dikirkeun supados kacandak sadayana nya. Agunakeun alat naon ieu? Tah spatula namina atanapi sendok biasa. Salajengna tuh katelna atas panasnya kurang lebetkeun ka dieu bumbuna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tuh ngeresesnya nah, mulai digoreng. Tadi sambil dicium, sambil diambuan. Ah belum ya, tacan sengit harus sampai wangi, kedah dugi ka sengit, dugi ka asap ieu mah biar nggak bau bumbunya ya. Nah yuk sing sabar dikosek-kosek heula. Nah dikosek-kosek. Nah saat itu sing di ambuan deui, dicium deui. Ah tacan nah. Sambil ngadoanya bismillahirrahmanirrahim. Sing enak, sing raos. Biasa sambil cetengan, pegang ya. Ya. Cium deui. Nah, terus rada matang ya, terus rada asap ya. Kedap deui. Nah, satos ieu. Yeuh, tuh terus rada asap. Naon dilebetkeun salajengna dilebetkeun endog atau telur, atau ini apa nih ya, telur ya, dimasukin telurnya ya. Nah dilebetkeun endogna dilebetkeun. Nah dipecah lah trok lebetkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dikocek-kocek deui, dikocek-kocek diudek-udek. Nah satos ieu kamana cenah Bu, lebetkeun sanguna dilebetkeun. Nah urang kocek-kocek deui tuh. Kocek-kocek sanguna. Terus alhamdulillah diasapnya. Gampil kan ngadamel nasi goreng? Susah, gampang membuat nasi goreng itu gampang. Nanti kalian praktekkan ya. Nah. Alhamdulillah.
upami selera kalian. Kalau selera kalian ingin memakai kecap, silakan nangkung enak nganggo kecap, tapi ento gitu naon. Tidak pun tidak apa-apa ya. Nah, tuh. Nah, kurang rautan lagi. Karena tadi garamnya baru sedikit, karena tadi uyahna misalit sakedik, kurang tambahan deui uyahna nya. Nah, tambahan uyahna, kade tong asin teuing. Jangan terlalu asin. Kurang nambahan nganggo penyedap rasa sakedik supaya serada raos. Nah, orang kocek-kocek deui. Sampai asap pisangnya. Terus jantan gaduh budelis mah tuh. Terus jantan kumaha salajengna yo urang hareman komporna getrekeun yeuna lebetkeun kabeh kana piringkeun. Biasa engke hiasana nganggo timun bonteng mana ya atau dihias tuh. Nasi goreng ala Budelis tos janten, alhamdulillah. Nah, baru udah kelas 5, tugasna ayeuna sok hideuk ngadamel atau kalian membuat nasi goreng seperti yang dicontohkan Budelis ya, mulai dari bahannya apa, kemudian alat-alatnya apa saja, prosesnya bagaimana, sampai terakhir sampai menjadi sebuah nasi goreng. Kirim ke ibunya ka nomor WA Budelis, diantos dugikeun ka terakhir, dugikeun ka dinten Jumat sonten, ditunggu terakhir sampai Jumat sore tugasnya ya. Hatur nuhun, mung sakitu wae materi ti ibu, mudah-mudahan tiasa prakteknya hidupnya. Sekali deui hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul huda, taat hebat juara.